Es lilin mah cece kalapa muda. Aduh. Alhamdulillah ayeuna mah ke kebonan teh gedang nangka cau aman geningan. Aduh, Abah, beda orang senang mah. Kerjanya tidur terus, mantep. Hai juragan, silakan duduk. Kumaha kabar teh, Bah? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mau kemana juragan teh? Biasa kuliling-kuliling we milari anu bade ngical tanah, Bah. Oh, anu ngajual tanah. Nuhun. Itu si Cinong, Cimot, hayang motor, mahanya jual wae kitu tanah teh. Juragan teh butuh tanah ya. Tanah Abah di sini luas, dari sana ujung sana sampai ujung sana itu punya Abah. Kalau juragan mau, boleh. Si juragan juga jadi mulai tanah kasih Abah. Juragan mau berapa butuhnya? Kalau abi mah seueur mangga sakedik mangga dipeser ku abi kabeh, Bah. Ayo atuh juragan, ningalian heula. Ayo, ayo. Dari ujung sana sampai ujung sana juragan, itu punya Abah. Capek ya? Iya, capek duh. Gimana, Kesahan, Bah? juragan? Tangan saya bagus kan? Lumayan. Lumayan lah, Bah. Lumayan. Mahal gitu. Oh. Tenang atuh, Bah, eta mah. Kan saya teh nyanak seueur. Tah, ieu we heula. Tuh gini. Geus ngeluarkeun duit si juragan si Abah. Tah ieu heula. Abi peser nu palih ditutung nu tadi ya. Tah ieu we atosna. Oh siap, nuhun. Tah ieu kwitansinya nya, Bah nya. Oke lah, kada mau heula kwitansi, Bah. Kami tanda bukti. Tah, mangga, Bah. Tantangan heula. Siap. Waduh, Sahnya. sah. Jadi orang euy menang komisi si juragan. Sah. Salaman heula tuh. Siap. Bari ka mana ayeuna juragan teh? Abi teh kudu laporan heula ka nyonya ieu teh. Oh, mohon. Peser tanahnya. Siap juragan. Pamit heula atuh, Bah. Siap, mangga. Milik mah moal ka mana? Cinong, Cimot. Jadi meuli motor teh ya.